Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal maqalatu sabiatu sareng ari maqalah nomor katujuh eta qala tos ngadawuh Aliyu karamallahu wajah Sayyidina Ali karamallahu wajah wa pinusatin sareng eta tetep dina hiji salinan wa qala Umaru ari lapat qala Umaru radhiyallahu anhu An-ni'amu ari pirang-pirang nikmat ay a'domuha tegesna anu pangleuwih gede-gedena ni'am eta sitatu asya genep pirang-pirang perkara al-islamu hiji Islam wal Qur'anu sareng Qur'an wa Muhammadu Rasulullah wa Muhammadun sareng Kangjeng Muhammad Rasulullahin ujanten utusan Allah pidau Sayyidina Ali cenah panggede-gedena nikmat teh genep nikmat terbesar ari nikmat panggedena naon aya sabariji aya genep ari nu kahijina naon nikmat panggedena teh al-islamu Islam matak urang mah alhamdulillah dipasihan ku Gusti Allah teh agama Islam urang mah kaluhurna urang mah kolot-kolot agama Islam lingkungan Islam eta teh nikmat nu panggedena sebab kan ketuh agama anu diridhoi ku Allah mah agama Islam wa raditu lakumul Islam madina nu bakal salamet di akhirat mah ngan agama Islam luaran Islam mah jalma kafir nulungan jalma kafir sodako bohna kulantaran teu boga tiketna asup surga teh kudu beragama Islam teu bisa asup neraka rugina teh teu boga karcisna ari urang mah yakin asup ngan teuing pelebah surga neraka agama Islam leuwih agung tinimbang nikmat harta leuwih agung tinimbang ayeuna kasehatan jalma beunghar apalah artinya kekayaan tanpa memeluk agama Islam apalah artinya kepintaran kesehatan mun teu agama Islam sanes Islam Al-Qur'an sabab ieu keur petunjuk pedoman hirup ngajalankeun syariat Allah nya urang teh geus dijieun agama Islam dibere pedomanna petunjukna carana urang ayeuna memeluk agama Islam teh kumaha ari ngaran buku petunjuk kan kudu aya nu nerangkeun nu ngajelaskeun nu ahli pedoman mah diturunkeun ku Allah wa Muhammadun Nabi Muhammad keur naon keur nyontohan keur ngajelaskeun Al-Qur'an keur ayeuna mere nyaho ka urang cara beragama Islam teh kumaha nu benerna sesuai aturan Allah sesuai Al-Qur'an teh Kanjeng Nabi Muhammad eta pangluhur hiji Islam dua Qur'an Islam sebagai ayeuna agamana Qur'an sebagai pedomanna Nabi Muhammad sebagai ayeuna picontoeunana jeung ayeuna ngajelaskeun Qur'an nikmat anu pangageungna wayan bagi sareng payogi lana ka urang sadayana naon anna kula ngucap kami kula yaumi dina tiap poe raditu billahi robba wa bil islami dina raditu abirido billahi ka Allah robban kana jadi pangeran wabil islami sareng kalawan agama Islam dinan kana jadi agama wabi Muhammadin sallallahu rasulan sareng kalawan Nabi Muhammad sallallahu jadi rasul wa nabiyan sareng janten nabi wabil Qur'ani sareng Al-Qur'an hukman wa imama jadi hukum sareng jadi imam pemimpin tak cenah saya nama orang tiap dinten teh dibaca tah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu Rasulullah wa nabiyya wa bil Qur'ani hukma wa imama sebagai bentuk urang syukuran sebagai bentuk urang ikrar pengakuan
Terus naon deui eta nikmat nu gede di samping Islam, Quran, Kanjeng Nabi teh wal afiatu sareng waras kawarasan. Edifa'ul makarihi tegasna katolakna pirang-pirang ayeuna perkara anu dipikasengit. Katiluna afiah. Afiah teh sok dibahasakeun di urang sehat wal afiat. Ari sehat wal afiat teh sehat hubunganna jeung jasmani, awak fisik. Barepan bisa nempo ceuling ngadenge suku bisa leumpang dahar ngeunah keneh sareti brak keneh afiat tah. Non sehat tah aya afiat. Ari afiatna urang dijauhkeun tina perkara nu urang mung. Dijauhkeun tina panyakit. Eta bahasana sehat wal afiat. Sehat awak urang ayeuna normal. Afiat awak urang teu kakeunaan ku perkara urang mung diantarana panyakit. Ngaranna sehat wal afiat waras. Halo guys. Assalamualaikum. Tah terus ayeuna eta afiat wasatru sareng ayeuna ditutupan aya satrun uyubi tegasna ditutupana pirang-pirang ayeuna aib. Aya deui nikmat nu gede teh naon ditutupana aib. Jelema teh moal sok tina dosa. Assalamualaikum. Pasti jelema mah ayeuna boga dosa. Tapi kumaha Rahman Rahimna Allah urang teh ditutupan dosa urang. Si eta teh padahal mah dosa tah. Poe tadi teh naon ngabohong. Atanapi pernah anu tadi tutupan ku Allah teu apaleun. Padahal Allah mah kawasa lamun Allah rek ngerasakeun hiji jalma katembong dosana ku saalaman makhluk bohna teh. Tiap migawe dosa bohna teh heueuh aya tulisan si anu dosa. Atanapi tempat ngomong bohna teh ku Allah teh. Si fulan bin fulan di dieu geus migawe anu bohna teh. Allah mah kawasa. Tapi kalau ditutupan eta nikmat teh urang teu kanyahoan gorengna urang ku batur teh nikmat ya Allah ulah dikira kudu nuhunkeun ka Allah. Raswal gina aninasi sugih aninasi ti manusia pi umuri dunya tina pirang-pirang urusan dunya. Terus deui ini antara nikmat teh urang teu butuh ku manusia. Ngalap cukup ka Allah we butuhna teh. Eta nikmat ketika urang hirup teu bergantung ka manusia. Dina aninas teh urusan dunya dina hati eueuh dunya teu menta-menta, teu bara main, usaha we sorangan. Dengan nelkeun pamere batur eta gina aninas ta eta oge nikmat gitu. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ti sayyidina Anas sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh yaqulu rabbukum waduh sa pangeran anjeun kabeh fil hadisil qudsi ya ibna Adam he anak incu Adam taparrog jungkung ibadah anjeun deker ibadah anjeun di ibadati pikeun ibadah ka kaula. Cek urangna mah bener-bener anjeun teh sing fokus sing sungguh-sungguh ibadah kaula. Amla qalbaka maka bakal minuhan kaula qalbaka kana teh anjeun ginan ku kasugihan. Cek Gusti Allah he cenah manusia Ibnu Adam sok cenah ayeuna sing deker sing rajin ibadah ka kaula. Lamun ente rajin ibadah ka kaula hate ente ku kaula dipinuhan ku kasugihan. Ketika jalma ngalobakeun ibadah pasti hatena eta jalma teh bakal beunghar. Matak aya kata Kanjeng laisal gina an kasratil arad walakinal gina ginan nafsi. Disebut beunghar mah lain loba harta tapi ginan nafsi beunghar hate. Beunghar hate teh ieu di antarana ketika jalma aya ngadeukeut ibadah ka Allah bakal bere tah kajembaran hate.
mata kajembaran hate mah jarang aya ti jalma anu tara ibadah. Ayana jembar hate nu ti jalma nu aralus wa amla jeung bakal minuhan kaula yadaeka kana dua panangan anjeun teh rizqon kana rizki hate urang dipinuhan ku kasugihan beunghar hate leungeun urang dipaparinan rizki. Yabna Adam he anak incu Adam la tabahan ulah nebihan anjeun aniti kaula amla maka bakal minuhan kaula kalbaka kana teh kana hate anjeun pakron kana ku kapakiran. Bila Gusti Allah salajengna ulah jauh cenah ti kaula. Lamun ente ngajauhan kaula, wah sia hate ente dipinuhan ku kapakiran. Ari pakir teh butuh. Jadi engke butuhna teh. Nah hate teh butuh pamere batur. Ngarepkeun batur. Nah da teu beunghar hate. Pakir dina loba harta oge merasa tidak berkecukupan padahal kurang kumaha. Duit boga, imah boga, mobil boga tapi hate teu daek tumarima. Teu ngarasa cukup, da hatena fakir. Kulantaran naon? Jauh ti Allah. Matak jalma nu jauh ti Allah mah bakal tidak merasa puas hirupna teh. Teu qanaah teu tumarima. Bahasa Allah geus kitu. Nah hadis kursi la tabaan ane amla kabakapak wamla jeung bakal minuhan kaula yadaeka kana dua panangan anjeun syuklan ku kasibukan antukna bakal loba kasibukan kariweuh pagawean teh itu ye riweuh da hate ayeuna naon hirup ngajauh ti Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kitu hadis sa Tabrani wal Hakim sareng Imam Hakim.